Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 8 jajaran kalimat tihandap ngalajengkeun hikmah anu kadalapan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal a'malu jeung ari pirang-pirang amal eta anta ari anjeun eta muhdiha anu ngahadiahkeun kana itu amal ilaihi ka Gusti Allah. Wa ayeuna jeung mana perkara tah diati anu ngahadiahkeun anjeun kana itu emak ilaihi ka Gusti Allah mimma tina perkara huwa ari Allah eta muriduhu nu ngadatangkeun Allah kana itu emak alaika ka anjeun. Ieu teh perkawis amal-amalan dina bet palihan ieu saur Kyai Musonib cenah ngahadiahkeun amal urang ka Gusti Allah. Ngahadiahkeun amal urang ka Gusti Allah. Ai salaresna mah pan ieu teh urang amal teh dibisakeun ku saha ku Gusti Allah. Ari kitu atuh amal urang teh di ka Allahkeun kitu. Diuihkeun deui ka Allah, tapi lain bahasa ngahadiahkeun amal ka Gusti Allah. Pan Allah anu ngadatangkeun warid. Allah nu ngadatangkeun nur ilahiyah kana hate urang sehingga urang timbul jadi amal gitu. Amal naon? Amal ibadah ka Gusti Allah. Jadi amal ibadah ka Allah tong diaku-akukeun ku urang. Naon sababna? Urang mah tempat dohir afal Gusti Allah. Urang teh tempat dohir pada melan Allah. Artinya ketika orang midamel netepan misalkan eta teh tapak damel Allah netepan teh ya. Di mana-mana aya tapak damel berarti aya nu gaduh damel. Atuh ketika orang netepan ulah diakukeun eta teh bisa urang tapi dibisakeun ku Gusti Allah. Jadi apal Allah kedahna dipadapkeun ka Allah sakedahna mah kitu. Artina dipadapkeun ka Allah teh ketika urang salat teh urang teh emut ieu urang teh salat dibisakeun ku Gusti Allah kitu. Tah eta teh berarti amal urang dipadapkeun deui ka Gusti Allah. Ya. Rajinna urang dina ibadah keun deui ka Gusti Allah, lain rajin urang tapi urang dirajinkeun ku Gusti Allah. Upami teu aya kakawasaan Allah, upami teu aya iradah Allah, upami teu aya kersa Allah atuh urang mah bisa naon ya, bisa naon dina ngamal. Kurantan urang bisa amal teh pan aya Allah. Tuh kan ningalina diri urang bisa amal oge kapanggih Allah teh kawasa, Allah teh bisa, Allah teh kersa. Mana buktina? Ieu urang kersana Allah daek urang salat, kersana Allah daek urang ngaji. Ta daekna urang teh eta teh kan didaekeun. Aya naon eta teh? Aya kersana Allah gitu. Aya daekna Allah sehingga terjadi we bukti hiji naon, hiji perbuatan, hiji amal. Jadi ulah diakukeun ieu salat urang, ulah diakukeun ieu amal urang. Jadi Allah kudu muruhan lamun kitu mah ka urang. Ya. Sabab naon? Sabab urang ngaku boga gawe dina salat. Di aku boga gawe pagawean urang dina nalika salat eta salahna teh ngaku boga amal urang teh. Ngaku boga pagawean berarti dina setiap amal-amalan lamun ieu hate berharap buruhan ti Gusti Allah ieu nya berarti urang moal salah deui ketika migawe amal teh kuring anu boga pagawean, kuring nu bisa amal, kuring nu rajin teh sehingga kuring teh minta buruhan ka Gusti Allah. Jadi ngaku boga amal eta nu salah namanya. Ngaku boga pagawean mantak sok ngarasa hebat mun tos salat teh, sok ngarasa hebat mun tos amal teh, sok ngarasa hebat lamun dirina pinter teh. Naon sababna? Atuh diaku ku manehna pagawean manehna eta teh. Bisa manehna daek manehna. Tah eta jadina ngarasa hebat. Tapi lamun inget kana sabenerna mah nah benar itu
apa kieu-kieu teh misalkan pagawean salat ieu teh nu kuring beneran teu ieu teh. Tah kudu mah tan diheung-heum heula ku urang teh nya. Sebelum urang arek eta teh naon arek nganisbatkeun diri ieu teh amal urang, ek nganisbatkeun diri ieu pagawean urang. Nah bener ieu euy, gawe kuring dina amal teh. Ari kitu ari dibisakeun aku saha ieu kuring teh. Takuna mah jawab ku hate urang anu bersih pasti da ku Allah. Da urang teh moal bisa celeng-ceng langsung bisa. Tapi kudu aya eta teh nu ngabisakeun tuduhna ka Allah. Ta eta akal sehat mah. Jadi akal sehat mah berarti kan ingkar kana dirina, ikrar ka Allah. Sok sanajan palebahan urang katingali urang bisa salat, ingkarkeun. Urang bisa salat tapi ikrorkeun ka Gusti Allah anu ngabisakeun urang salat. Ta eta berarti na salatna dipimpin ku akal. Lamun dipimpin ku nafsu ketika salatna atuh teh jumpalik katingali kos nu ibadah tapi jerona menang laknat. Naon sababna atuh dipimpin keur salatna ku hawa nafsu. Ya, antukna bisa urang, daek urang, sombong we urang ka dituna. Da urang anu pinter teh, urang anu rajin ibadah teh. Gitu, jadi ngaku boga amal teh eta berarti cirina ketika amal-amalan teh dipimpin ku nafsu lain dipimpin ku akal. Nafsu tingkahna ikrar kana dirina ingkar ka Allah. Tandana kitu. Jadi teu karasa agungna Allah. Teu karasa Allah nu ngabisakeun urang, teu karasa Allah anu ngahirupkeun urang. Teu karasa Allah anu nyehatkeun urang. Berarti eta teh lamun aya rasa kitu eta teh dina waktu harita diri urang keur dipimpin ku nafsu. Naon sababna? Da tingkah nafsu teh kumaha ikrar kana dirina ingkar ka Allahna eta nafsu. Sok sanajan salat lamun dipimpin ku nafsu atuh moal jadi ibadah. Ada titoatu maksiatan. Tijumpalik salat lagi jadi maksiat atau salat lagi dipimpin ku nafsu. Arek musul kumaha gitu. Hayang salat ku saha. Jadi kana urang teh kuduna ngemutna kitu. Ku Allah can tadina diri teh terus gitu. Atuh ari kitu masalah teh lain nu urang, atuh lain berarti. Lain. Naon atuh salat teh? Padol Allah subhanahu sing emut kamari padol naon? Padol teh pamasihan ti Gusti Allah tanpa sabab. Eta padol. Ari hakikatna salat naon? Kudu kapanggih berarti dina nalika salat jamalna Allah. Sifat bageurna Allah ka urang. Sifat saena Allah ka urang. Matakan aya na ngadeg ieu urang salat tak berarti urang kudu panggih jeung bageurna Allah. Da Allah lamun teu bager kana diri urang moal didaekeun urang salat. Nya moal palingan batur salat urang ngopi tuh. Berarti tandana cilaka berarti teh jelema. Waktuna salat dirikeun salat berarti eta jalmi teh kapanggih bageurna Allah. Anu ngabahasakeun kapanggih sifat jamalna Gusti Allah. Paingan Allah teh kasifatan ku jamalnya lain beja eta tetap dina diri urang teh. Lain beja lain carita lain barang cenah cek batur, lain cek pangucap akang geuning karasa. Tadi misalkan sholat isya lamun teu kapanggih jamalna Allah kuring moal bisa sholat isya. Tuh bisa-bisa gitu ya tuh gitu. Jadi nikmat dina sholat ya sholat dohir dina diri urang. Buktina jamalna Allah eta teh. Buktina kasayana Allah. Buktina nyaahna Allah bageurna Allah ka urang sehingga urang daek sholat. Subhanallah. Ku Allah ieu teh digerakkeunana dina salat. Tah, jamalna Allah tah anu sabenerna kapanggih pan dina salat.
Emang hari salat kitu henteu wusul atau wusul? Wusul ka mana cenah Kang panggih jang jipat Allah. Ya malah lain salat teh kalah ka aing nu hebat gitu nya. Hebat aing mah bisa salat. Lamun batur mah tara salat karuhan batur mah. Cantang tuh salat kos aing. Jadina kitu. Eta mah lain manggihan jamalna Allah eta mah. Eta mah papanggih jeung Firaun ke babarengan di ditu. Ladang salatna teh papanggih jeung Firaun. Antukna naon takabur. Satos salatna. Nu matak balikeun kana akalnya. Dina setiap amal teh balikeun kana akal. Ya, dibalikeun. Ya, di mana migawe salat, di mana hate balik ka Allah eta urang bakal nyaksi yen nu gaduh damel teh lain urang. Tapi Allah Subhanahu wa taala matak dirina moal ngarasa hebat. Pinter lain nu kuring. Matak mun keur pinter teu ngarasa pinter kitu. Sing horengnya anu marifat mah waktu pinter teh tajali kana jamalna Gusti Allah. Ieu ari urang nyaksi aing nu boga pinter. Waduh. Ta eta musyrik kopi teh. Musyrik kopi teh lain ukuran musyrik kungkum nyekel sabuk. Nyekel sabuk, nyekel isim. Cik batur macana isim, tapi pan isim mah pan teu katingali kuduna mah. Isim teh ismu zat. Dina nalika hate aya elingan ka asma Allah, elingan ka zat Allah eta isim teh. Walaupun isim dibebeurkeun eta mah lain, eta mah sabuk. Beubeur ai isim mah ismu zat. Naon atuh samar teu katingali ku mata kepala. Ayeuna di mana mata kan watakwa hahuna aya teh di dieu gitu ya. Jadi aya elingan ka Gusti Allah ta eta berarti pinter tah teh. Lamun teu aya nya kuring nu pinter teh kuring nu boga pagawean teh eta musyrik kopi. Matak salatna ge teu jadi alus, pinterna oge teu jadi alus. Kusabab pinter ngarasa hebat. Jadi we takabur. Allah mere pinter teh lain alat dikasurgakeun ku urang teh. Nya jadi alat naon kanarakakeun kitu. Jar barang jeung Firaun deh. Nauzubillahi min. Pan iblis ge abawas takbaro. Di mana dina hate urang aya kibir, aya adigung nya sing emut eta teh kaya babarengan jeung iblis. Mata kabdi emut keneh papatah guru kapungkur. Mimiti jalma nu rek bener mah dina keur salah ngaku salah. Mimiti tarik bener na teh jelema. Nge salah teh aku salah. Ulah perdebatan deui. Ya, ulah perdebatan deui. Geus salah mah aku keur geus salah. Tandana jalmi awal arek bener tah. Lamun urang keur takabur kudu ngarasa, aing teh ieu teh salah keur takabur gitu. Ya. Kitu mimitan arek bener mah. Ya. Di mana keria, aing teh ieu teh salat dari keria gitu. Lamun urang keur takabur asa keur tawado berarti jauh kana benernya. Keur takabur asa tawado berarti jauh kana bener. Gitu. Salat ge mahjub tapi rasa dek diganyar. Boboa sekolah surga kuring ya. Naon sababna? Tadi khusus salat teh. Tuh. Buku salatna mahjub. Asa rek diganyar we gede harapannya. Gede harapan. Mun salat mahjub tos akukeun ku hate urang. Tadi teh salat teh mahjub kuring teh. Ya Gusti, ya amal abdi teh asa tebih ku diganjar mah. Sabab naon? Sabab keur salatna oge mahjub hungkul. Antukna naon coba geus ngarasa salah kitu. Geus salatna teh naon? Istighfar. Keur salat oge hate teu milu salat. Duh ampun Gusti, naon sababna hatena di sawah. Ya.
matak menta weh pangampura ka Gusti Allah, hapunten Gusti ya abdi salat abdi hate mah ancleng-anclengan badan hungkul katingali ku batur di masjid menang 27 derajat tapi hate ancleng-anclengan ampun abdi Gusti tadi teh maju aku keun lah ulah nyangkal wae urang nya ulah nyangkal ulah mencari pembenaran gerah-gerah. Aku kan beres lamun geuningan di lamun anu maling oge geuning di nanti diinterogasinya. Itu ngaku mah disiksa terus eta teh. Ngaku mah sia ngaku mah gitunya. Jebet deui. Henteu kuring manten henteu nyolong misalkan. Wah, digencet teh ya. Cewang aku geus aku beres. Heeh, palingan digencet sekali. Gitu. Jadi tas salat teh tengah rasa hebat gitu malah nyuhunkeun hampura tos salat teh ka Gusti Allah. Boro-boro abdi mah ganjaran Gusti da istighfar abdi ge istighfaraneun gitu. Aduh Gusti mantak istighfar tos salat teh geuning 3 kalinya 3 kali eta teh istighfaran salahna salat dina anu dipigawe jasmani tah istighfar nu kahiji istighfar nu kadua istighfaran salahna tujuan dina salat kamana tujuanna pan tadina riya teh ya karena salatna ujub teh takabur teh tujuan lain tujuan ka Allah kalah kaulin hatena ka sawah anu katilu istighfaran patekadan anu salah nu tadi keur salat rasa kuring bisa salat eta teh kan kudu istighfaran lain urang tong boroning seperti kitunya ukuranana di naon disaprak urang hudang sare tepikeun ka sare deui pun eta teh dosana merul luar biasa. Pan rata-rata jelema zaman ayeuna hudang sare lain ngucap syukur kala kaneangan naon coba. Eta neangan HP. Geus eta teh. Geus sare teh. Coba lamun teh sare arek hudang teh atuh urang ngucap alhamdulillahirabbil alamin hatur nuhun Gusti abdi tos digugahkeun deui ku salira Gusti cobi abdi henteu digugahkeun deui berarti abdi teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun coba akukeun eta teh nikmat Allah ketika urang tiasa dihudangkeun deui ka Gusti Allah ieu mah langsung korejat neangan HP antukna aya berita anu teu puguh jadi pusing asana rileksnya pikiran maca HP wah kita matakan maut ngongora kene gitunya aduh Gusti matakan sering istighfar lah orang sering istighfar pokoknya mah tos naon tos udang sare teh urang akukeun heula nikmati Gusti Allah eta sering istighfarnya cekel we urang tasbih di imah malah gitu itu minimal 100 man Kangjeng Rasul untuk kirang 70 wangsulan tinggal di dina Ihya Ulumuddin sebatkeun untuk kirang 70 wangsulan sakitu teh Kangjeng Rasul dosa teh teu aya dosa sakepru-kepru acan maksum Kangjeng Rasul teh teu aya dosa sakepru-kepru acan tapi kunaon Kangjeng Rasul dina sadidintena ngaos keneh istighfar sok urang aoskeun istighfar bada maghrib atuh 100 weh astagfirullahalazim moal dugikeun ka 15 menit eta teh 100 teh cepeng tasbih ulah era-era ulah isin-isin cekel tasbih dan teu ka mana-mana ieu urang kecuali meureun jalan-jalan motos jalan atuh ria kurang kitu sok eta istighfaran urang kusa istighfar oge pan dosa-dosa urang anu teu ka naon anu teu ka istighfaran anu ka istighfaran ku urang santos banan teh salat padu mah coba heg minimal urang teh 100 wangsulan cepeng tasbih ketika dina tos netepan teh cepeng tasbih istighfar ya istighfar astagfirullahalazim sok targetkeun ku urang bada salat padu teh targetkeun
sing emut aya plusna eta sabenerna mah. Ketika orang maca istighfar hate ngangres, hate serah bongkokan ka Gusti Allah, ampun Gusti ti enjing dugikeun ka enjing deui ieu teh abdi teh seueurna milampah dosa daripada ibadah, daripada taat. Hapunten abdi Gusti. Lamun pecah tah eta hate urang ieu. Ngaran-ngaran pecah hate berarti keluar cai. Coba orang lamun ngegali sumur geningan, tingali awalna taneuh gebros, terus kahanap jadi naon, cadas, gebros, kahanap karang, gebros, geus beulah we batuna kaluar cai. Da hate urang ge sakeras-kerasna hate urang, sok tempa ku urang kunaon, ku istighfar supaya ieu hate urang anu teuas teh pecah. Ketika hate urang pecah ieu ku istighfar sateuas-teuasna hate urang atuh piraku teh teu nyurutkeun cimata mah eta aya salah satuna tanda eta teh tanda kengeng pangampunten ti Gusti Allah. Tapi lain tah sonunya, lain bibisaanan misalkan di naon teh dicengeng-cengeng kun ampun Gusti, oh eta mah tah sonu ulah manipulasi. Sok serah bongkokan ka Gusti Allah, ampun abdi Gusti rumaos, abdi jami anu bobolokot ku dosa. Ih pan urang teh seueur teu istighfaran ieu teh dosa-dosa urang karuhan, dosa anu baheula mah ieu dosa anu ayeuna-ayeuna emang henteu aya hiji amal-amalan tanpa hisaban dihisab. Wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tong boroning kitu urang lelah misalkan dina kasab satetes cainan, satetes cai kesang urang, keringat urang engke teh bakal jadi butir-butir mutiara gitu. Matakan dina kasab urang kudu lillah ridho karena Allah, ikhlas dina salat kage kudu ikhlas, istighfaran aya poin plusna dina ieu umumudin aya disebutkeun. Lamun hiji tandana istighfar, tandana aya pangampunan ti Gusti Allah. Allah bukan sekedar memberikan ampunan hungkul, tapi narik rezeki min haitsu la yahtasib, nu teu disangka-sangka. Ngapungkur pun guru maparinan wirid teh aneh-aneh, lobakeun istighfar jang hayang naon deui, lobakeun istighfar dina setiap perkara. Lamun tos dihampura ku Gusti Allah bersih, pamintos bersih yang naon atuh gitu. Istighfarnya matak tos salat nate istighfar, eta jalma mahjub salat nama mahjub nya teu eling salat nama, tapi tos ngarasa salah dina salah. Tanya upami tos ngarasa salah dina salah, tah eta mimiti rek jadi wali teh tidinya. Jalma anu salah tapi ngaku salah, hari kitu memboga salah salat ngarasa hebat. Dina keur salatna oge mahjub tapi ngarasa hebat, eta mah lain jadi wali atuh, ngaku keneh pagawean dirina mah. Ulah-ulah gitu sampai tepikeun ka terjadinya, ulah sampai dugieun ka terjadi gitu. Fa inna hadiyatal abdi, maka sanyana hadiah itu si abdi. Wa in kanat sanajan kabuktian itu hadiah eta jalilatan agung, hiya ari itu hadiah eta hakiratun hina, binisbati kunisbat dinisbatkeun ila hadiyati sayyidi kana hadiah gustina. Jadi keagungan naon pamere teh ka teh kalinglap kudu merena eta mere teh agung, anu masiana teh agung gitu. Artina kieu, ketika urang tiasa netepan duha 2 rakaat weh, eta kan berarti amal sakediknya.
sok sanajan amal sakedik eta tapi ieu hate nyaksi kana keagungan Allah hatur nuhun Gusti ieu sok sanajan abdi ieu 2 rakaat salat duha tapi ku salira Gusti ieu teu dikeresakeunana ku salira Gusti ieu teu dikuatkeun urang ngarasa kitu tah eta amal-amalan anu sakedik tapi Allah anu agung nu masihanana terngiang-ngiang eta kumaha contona cenah Kang disapertikeun urang dibere peci dibere kopiah ku gubernur aya harga kopiah paling 20.000 nya tapi nu merenan gubernur jikana wah duit eta kurangnya digantungkeun di dinding nya komo nu merena presiden mah ieu teh presiden nu merena teh padahal mah urang meuli kopiah mampu nya paling meuli 10 kopiah mah mampu tapi nu merena presiden wah jigana kopiahna ge dilaminating nya saking ku bungah-bungahna berarti ningalina sanes alit ku hadiahna tapi anu maparin hadiahna kana agung anu maparin hadiah ta eta tah amal-amalan sakedik saumpamana ieu hate urang nyaksi kana agungna Allah eta teh teu direken sakedik Kang agung eta teh subhanallah mahi eta teh 5 kali hirup di alam dunia mah pangih dina salat agungna Allah jamalna Allah ketika salat ih sajorela tungkul ge 70 tahun bandinganana lamun arek utang-itung padilah lah kitu nya tapakur paneta 70 tahun saelingan tek kitu nya eling ka Gusti Allah ieu kuring dibisakeun salat misalkan ruku ngarasa itu dirukukeun ku Gusti Allah panggih jarang agungna Allah eueuh urangna aya Allah nanu agung Allah anu kawasa sajarolat kitu we bandinganana lir ibarat ibadah urang beurang peuting 70 tahun dilana ari umur urang ek nepikeun kaca baraha ka mung luhur-luhur teuing 100 tahun ge taweh woh da ngaripukeun batur atuh gitu hei coba 2 rakaat oge lamun misalna panggih sareng keagungan Allah kumaha kalian keun hirup di dunia padilahna matakan untung puntennya untung anu suluk jeung taroki mah untung naon sababna sabab menuju arah-arah Allah dina satiap perkara katingalina mah pamerena mah alit tapi ieu nu merena agungna luar biasa jadi berharga wa in kanat jeung sanajan kabuktian itu hadiah teh eta qalilatan saeutik tuh ala anna hadiyatal abdi kana sanyana hadiah si abdi kuna dina ieu bab eta naf'uha ari manfaatna itu hadiah eta aidun balik alaihi ka itu si abdi la ala sayyidi teu ka gustina tu geuning lamun urang nu ngahadiahkeun amal ka Allah cik eta manfaatna teh balik ka Allah atau balik ka urang pamereti gustina sanajan saeutik eta teh dihitung gede naon sababna sabab eta balik manfaatna pikeun urang talung keneh si cepot jeung si Semar. Si Cepot jeung si Semar apan mehna teu narima amplop. Sok sanajan dipigeukeun ku dalangna. Si Cepot dipigeukeun digerakkeun ku dalang. Tapi ketika narima amplop mah lain si Cepot. Saha? Dalangna. Aya urang dihirupkeun ku Allah, dibisakeun ku Allah nya. Dikuatkeun ku Allah. Ari ganjaran pikeun Allah apa pikeun urang? Pikeun urang. Tuh. Ari kumaha teu bageurna Allah. Kapanggih teu di dinya bageurna Allah. Luar biasa. Atak ngaji ilmu hakikat mah kedah di barengan jeung suluk jeung taroki. Kumaha cenah sulukna? Atuh sulukna bagian hate lempang ka Allah. Lempang ka pangeran. Mapai tina jirim ka makhluk. Tina makhluk berarti kana af'al
tina af'al kana asma, tina asma kana sifat gitu. Kumaha nama paina di mana orang dikersakeun ya, dikersakeun ku Allah berarti didinya orang melong makhluknya, melong makhluk tah tong mandeg di pelongan ka makhluk, tong cicing dina melongna ka makhluk gitu. Labaskeun nya, labaskeun, biasakeun urang tabras tobros gitu, biasakeun tobroskeun paningali urang ketika urang ningali makhluk, pajukeun oh ieu jirim teh kitu kan, oh ieu makhlukna teh, oh ieu asar af'al, oh ieu af'al, oh ieu asma sifat. Ningali gerakna makhluk, gerak tah makhluk tah jirimna kan katingali ari bahasa jirim teh punten berarti ti ujung rambut dugikeun ka sahibas dampal eta jirim ya. Leungit jirimna urang ningali kabeh jerogan jirim berarti makhluk tah ya. Di bejerohan makhluk berarti makhluk nanti berarti kan otomatis ya asal af'al ya, tapak damal Allah. Nah ketika urang ningali makhlukna kabeh jerona makhluk berarti terus panggil af'al. Gerak berarti aya di sabalik eta anu ngagerakeun. Tah jadi urang teh fokusna kana anu ngagerakeun. Di mana-mana timbul pagawean berarti timbul tina sifat. Di mana-mana aya sifat, didinya aya zat. Kata kitu tah. Ya. Jadi leungit jirimna, leungit makhlukna kan kitu katanya. Leungit asar af'alna ngan aya damal al, ngan aya damal Gusti. Cek hate teh ngaaminan la fa'ila illallah. Cek hate ngaaminan kitu. Teu kasaksi makhlukna iwal tinawan aya af'al Gusti, aya padamelan Gusti gitu. Leungit af'alna kasinangling ku asma jeung sifat Gusti. Ta eta nu karem dina lautan kudrat jeung irodah teh. Jadi kasilep kaangliputi kasinangling kudrat Allah gitu. Irodah Allah gitu. Gitu teh. Beres gitu mah. Ya. Ih, subhanallah. Panggih jeung kitu eta. Ta eta teh maksudna teh dibolak-balik didinya, dibolak-balik nya kitu ieu teh af'al gitu. Dibolak-balik gitu. Ta didinya nalika harita eta urang disebutna keur suluk jeung taroki. Eta teh disebutna teh nyuksuk diajar taroki bari naon bari naik meusan gitu. Ulah tinggal angernya, ulah tinggal anger nempo duit teh duit we. Jadi nempo duit kudu katingali beh jerona duit. Nempo hejo teh hejo we nya, nempo asin teh asin we, keur ngopi teh amis we gitu ya. Atuh maju gitu, maju belajar tadi disebut belajarna sulukna teh. Belajar leumpang meusan. Cacarakan tauhidna kos tadi. Tina makhluk, tina jirim kana makhluk, makhluk kana af'al, af'al kana asma sifat terus we eta mah tadani tadali turun naik gitu. Tukang lila cenah barang dahar teh gitu nya. Ah mun di lamun dititenan kadinya mah cenah wah ngopina ge atuh bisa jadi 3 jam. Oh, gitu. Tapi pan teu lila sabenerna mah. Ari tos nu biasa mah teu lila. Teu lila. Nu lila sote anu teu biasa eta mah gitu. Hah?
Pan rek maca teh meureun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maca teh minimal sing nepikeun ka asma Gusti. Ta eta pangrendah-rendahna teh. Pangrenddahna panggih asma Allah ketika orang maca hiji perkara. Pan berarti ayat nu pertama ku Allah diturunkeun ka Kangjeng naon? Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Kudu panggih heula atuh ketika orang ningali hiji perkara teh asma zat Allah. Panggih asma heula. Coba belajar Bandungan ku hate urang gitu. Eta teh sarendah-rendahna eta. Lada ngaji teh pake dina sadi dinten maksudna teh pake eta tah namina teh suluk teh. Suluk. Terus we bolak-balik afal, asma, sifat. Terus we bolak-balik tidinya. Keun we ari masalah ma'rifatna manepikeun kana zat mah eta mah lain urusan urang. Pan bita paduli eta mah. Ngalangkungan padol Allah min ghairi takasubin. Teu tiasa diusahakeun ku urang. Nepikeun kana ma'rifat ka zat mah eta mah lain urusan urang. Tapi eta mah padol Gusti Allah. Ngan tetep urang oge ulah cicing nya. Kudu dibarengan kahayang nu kuat. Naon sababna? Rek teu kitu kumaha bakal timbul rasa penasaran engkena. Penasaran. Ayeuna urang buktikeun dina hiji contoh. Coba tingali lamun sehari-hari Kang Ustaz Soleh. Buah kana buah mangga. Oh, buah mangga. Buah naon cenah Kang ieu teh aromanis. Kan kitu. Ari aromanis teh aya cangkangna, aya. Aromanis teh aya jerona, aya. Berarti aya cangkangna, aya jerona. Tah eta teh cangkang jeung jero teh bakal bisa jadi karasa moal lamun ku urang teu dituang. Namun ku urang teu diamkeun moal karasa amis jeung haseumna tah. Aya rasaan moal aya karasa naon-naon. Ayeuna misalkan cangkangna teu aya misalkannya. Jerona ku urang dituang tapi teu aya rasaan jigana ku urang dipikeun mangahna oge. Misalkan ayam mangga buat cangkangan deh kira. Modal jika nanti kurang dituangkan aja. Jadi cangkang penting, jerona oge penting, syariat penting, torekat oge penting. Ngan lebih penting tadi dinya tadi nah hakikatnya. Tapi bukan berarti syariat tidak penting. Iya buah teh aya cangkangan, iya buah teh aya jeroan. Terus aya rasaan. Eta sae. Berarti mulus eta buah teh. Cangkang minangka syariatna. Jeroan cangkangna minangka torekatna. Berarti suluk jeung tarokina. Rasa dina buahna ta eta hakikatna. Jadi kira-kira bakal ngarasa amis lamun teu dipesek cangkang apa diasaan jerona pan moalnya. Lamun teu dikupas heula terus teu diasaan moal karasa amis jeung henteu. Oh, misalkan ieu buah teh amis ye. Ya, amis. Ku sabab naon? Dihuapkeun. Atuh teu dihuapkeun mah geuning teu karsana naon, dipelong ku urang teh. Ai ilmu mah kurang keur diaji. Tapi kurang teu dipraktekkeun dina sadi dinten. Mus ngumpul ilmu mah dina sirah teh. Mereka tingali geuningan tarif musyahadah, tarif taroke, tarif suluk. Baceo we nu pinter. Asa di dinten luh lah deui. Ari kitu mah geunah silaing euy kitu jadi ujungna. Kitu mah geunah keneh onaman. Jadi panggih zatna buah teh sifatna katempo. Ngaranna eta buah aromanis. Karasa kusabab tos dicicipi zatna. Berarti urang mah aya katerangan Allah nyaahan teh kakarak ceuk beja. Allah bager teh kakarak ceuk beja.
di mana salikin eta teh nyuktruk suluk ping taroki nepikeun ka timbul eta teh rasa urang ketika gerak digerakkeun, rasa urang ketika hirup dihirupkeun, rasa urang ketika sehat disehatkeun. Ta eta berarti tos kacicipi zatna manggah eta teh kitu. Amisna panggih jeung bager Allah teh. Eta. Faiza hasola di mangka di mana-mana hasil. Lisaliki kana suluk. Nawan badul ma'rifati sawarehna kamaripatan yang bagi perlu lahu ka itu si salik. Nawan ayu wajiha yen madepkeun itu si salik teh qalbuhu kana hatena itu si salik. Jadi pokokna mah seperti kieu, di mana urang zikir tuluy Allah temukakeun kamaripatan sebagianana. Saeutik kamaripatan kana hate urang boh muhadorohna misalkan, boh mukasapahna eta teh wujhah. Ya, sebagian tina kamaripatan. Dina keur zikir Allah mukakeun muhadoroh. Dina keur zikir Allah mukakeun mukasafah. Eta sebagian wujhah ti Allah. Eta teh sebagian tina kamaripatan. Ya, tadina nalika kitu teh hate urang teh padepkeun ka Gusti Allah. Ketika salat ieu ngarasa disalatkeun ku Allah. Ngarasa dikuatkan, dibisakan, tak ketika kitu teh padepkeun hate ka Gusti Allah. Kunci eta ulah pudar deui. Ila hadrati maulahu ka hadrat pangeranna itu si salik. Liyajidahu supaya nambahan Allah taala. Hu ka itu si salik min ma'rifatihi tina kamaripatan ka Gusti Allah tuh geuning. Lamun urang heug dipasihan kamaripatan ka Allah, maka padepkeun ieu hate urang ka Allah supaya nambahan Allah ka urang kana kamaripatanana. Pantos dibere sangkan dibere deui. Pantos eling sangkan ditambahan ka elinganana. Pan cenah geus ngaji atuh tambahan ngajina. Itu cenah kong galak-galak teh kana ngaji teh penting. Penting. Ai guru mah sampai tepikeun ka naon ngawanti-wanti jang tarekah urang mengaji. Naon sababna? Nyalametkeun. Dah hirup teh kudu make ilmu. Ngaji. Ta eta teh disebutna karomatul hakikiyah. Lamun geus dina ngaji geus dina ngaji panggih ka istiqomahan dina ngaji. Eta teh hakikatna karomah. Naon istiqomah? Istiqomah dina ngaji. Kadenya ngaji we urang mengaji gitu. Lah can 10 tahun mah can dianggap ngaji. Can dianggap ngaji. Ah, cenah geus bosen ieu mah kuring makang ngaji teh. Can 10 tahun mah teh pantes ngomong bosen. Berarti can disebut istiqomah. Ibnu Hajar tong beroning 10 tahun, 30 tahun Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kapungkur ngobong 30 tahun can ngarti-ngarti. Aing masa belet kitu teh Ibnu Hajar. Atuh ujung-ujung eta teh 30 tahun Ibnu Hajar. Ai urang setahun ge acan geus ngasa bosan. Babaja mintan 2 bulan acan bosan cenah ka ngaji teh geus saneula cag. Aduh, dibandingkan Ibnu Hajar 30 tahun teu bisa nanaon eta teh. Ya. Ngaku we bodoh Ibnu Hajar teh. Ternyata di pelajaran ngaku bodoh teh sehingga lari eta teh. Kabur ti mana ti kobongna. Ngaliwat ka hiji gunung, aya hiji naon Cikaracak ningang batu, celak ningang batu tah. Tapi geuningan celak Cikaracak ningang batu lila menjadi dekok gitu.
tangemot we Ibnu Hajar teh nya eta batu nu sakitu kerasna sok sanajan cainan tengah gurujug tapi lila-lila mah geuningan jadi deklok eta batu sangkilang ku cai netes doang cikaracak celak luhung lamun ngagurujug kitu mah luhung eta mah celak tapi geuning ali baras kulila mah eta batu teh deklok eta Ibnu Hajar balik deui eta teh ka kobongna cikaracak ning batu kuring cenah sabodo-bodo nage kuring meureun ari balas kulila mah jadi bisa cenah cek Ibnu Hajar tuh ini orang setahun ge encan Kang arek eureun heula cenah ngaji asa bosen aduh irek bisana jadi balik deui Ibnu Hajar urang mau ngaji ka karaksaan oge nya teu kaharti cenah Kang teh ngaji teh asa makin lieur ieu eureun ngajina oge nya karena hakikatna karomah teh sabeuna mah teh eta nya yen Allah masihan nugraha Allah masihan nugraha ieu urang dihayangkeun berangkat ka pangajian eta teh hakikatna karomah sing kade ya eta teh urang teh luar biasa karomah ti Gusti Allah begitu karomah ti Allah eta teh sebuah naon sebuah kemuliaan ya sebuah kemuliaan ti Allah taala pikeun eta si jalma naon dihayangkeun berangkat ngaji pal yukrim doi pahu kemudian nanti muliakeun tamu teh panai katerangan kitu nya coba muliakeun tamu teh tah ieu teh urang teh tamu-tamu Allah itu urang teh keur dimuliakeun ku Gusti mata keur disebut nugraha teh kitu pan teu sadayana jalma hayang diberangkatkeun ngaji teh jadi hayang berangkat na ngaji teh lain ukuran ecek-ecek eta ya nugraha ti Gusti Allah terkadang pan urang mah ngajina oge loba pren tega-tega teuing cenah Kang ngaji mah mun ini tah mayang wae ngaji memang ngaji mah kan kedah mayang kudu istiqomah teu kudu neangan karomah yang namanya karomah teh justru istiqomah eta teh nya istiqomah can nepi 10 tahun mah teu waka bisa disebut eta istiqomah pan saur kitab taklim tong boroning anu naon anu belet dah bahkan nu pinter oge ari ngaji mah ngabutuhkeun waktu nu lila kedah lami ngaosna babah jam kudu lila ieu mah keur ngaji mengenal diri kapangeranan nya ilmu kapangeranan mengenalkeun diri urang ka pangeran urang ilmu kamaripatan ieu teh hiji ilmu anu bakal ada keberlanjutanna nepikeun ka alam barzah ieu teh hiji ilmu ieu teh ilmu hakikat ilmu tauhid teh berlanjut engke teh di barzah bisa ngajawabna di barzah tergantung ieu urang maripatna urang dalam dunia matakan diaji ilmuna aduh atuh penting itu penting lila waktu kudu lila ya teu makrifat poe ieu misalkan asal urang aya suluk jeung taroki ya misalkan aya mujahadahna aya suluk jeung tarokina mun maot di tengah perjalanan nalika suluk jeung taroki maka ku Allah eta teh ditatar ngalangkungan 2 malaikat teu kudu riweuh asal bener we urang niatna terus di eta teh urang teh urang pan ngajina datang pang paneurina balik pangheulana mah cenah Kang Allah kitu-kitu teuing menyiniran lain nyindiran ini malah ngahajak kita
Da tebetah pan di tempat pengajian mah nya abi ngaroskeun kitu ka pungkur. Tebetah di tempat pengajian mah. Hayang teh sakedeung we kitu nya. Sakedeung. Sarera ge dah. Dina pengajian mah tebetahnya. Tebetah. Hayangna sakedeung buru-buru balik. Tah teh kana dipaksakeun nya. Kana dipaksakeun sehingga ngarasakeun kumaha ngarasakeun teh lajah halawah pitoah eta keng bakal ngarasakeun kitu iladang maksakeun urang teh bumi ka dieu maksakeun ieu teh mujahadah engke ngarasaan kelejatanana ngarasaan rasa manisna dina kataatan nuturkeun parentahan cenah Kang ari ngaji parentahan atuh kan tenan pan Kangjeng Rasul marentahkeun kun aliman au muta'aliman au mustami'an terus di au naon au muhiban gitu jadi diparentahkeun urang teh ku Allah teh ku Kangjeng Rasul teh kudu jadi jalma alim jalma anu berilmu tatkala teu mampu jadi alim berarti jadi naon jadi muta'alim ngaji ke ilmu neangan ilmu ketika teu mampu misalkan neangan ilmu mau kitabna teu mawa teu muka kitab hadir di pengajian jadi mustami tah eta mualimin teu mawa kitab teh jadi mustamiin istiqomah dina jadi mustami atawa jadi muhibin seorang pencinta kana pengajian tah eta teh wala takun ngan lo sampai kadinya anu 5 nya anu 5 ieu mah resep henteu kana ngaji teh teresep henteu nya ulah sih eta mah golongan kadal namanya golongan kadal nya resep henteu teresep henteu tapi daek ngaji henteu gitu jadi gitu muntakan sok istiqomahkeun nya dina pangaosan salah sahijina naon sababna eta teh kalebet parentah Kangjeng Rasul kantenan parentah Allah Subhanahu wa taala nu nya cenah geuningnya Allah maha pemurah nya maha pemurah karasa ku urang teu kudu dipaksakeun urang jadi tukang ngajar nya teu kudu dipaksakeun urang kudu muka kitab jadi mustami oge bisa ya, bisa mumpung Allah masihan keneh sampurna panenyo masih mumpung Allah masihan keneh sampurna cepil urang pangdangu gunakeun panenyona jeung pangdanguna dina nalika urang janten mustami soca katingali MTB teh kuping kadangu hasil tina pangaosan teh ta eta teh jadi awal naon paningalna awal eling ka Allah pangdanguna oge eling ka Gusti Allah eta teh alhamdulillah Gusti geuning abdi teh masih kene awas ieu soca teh jenenna kitu suku jeung langkahna alhamdulillah ku salira Gusti dilangkahkeun tina jalan kataatan ka pangeran jenenna kitu lempang eta di jero kataatan sadayana tujuan anggota badan urang ti ujung rambut dugikeun ka saibas dampal teu aya naon-naon di tujuan teh la maksuda illallah la ma'buda illallah teh kan kadinya teh kan ngabutuhkeun lila nya ngajina ngabutuhkeun lila ulah waka bosenan aing 10 tahun mah udah sebutkeun bosen lagi dan saya tan 10 tahun gitu mana itu padilanya Faiza hasola mangka di mana-mana hasil lisaliki kan antas bieunya hah antas sana ila hadrati maul antas wa qurbihi nya wa qurbihi jeung deketna itu si salik ka Allah wa yuhtimu jeung mentingkeun itu si salik bizalika kana itu badul ma'rifah
aksaro kanu leuwih loba minih timahamihi tibatan mentingkeun itu si salik bil a'malid dohiroti kana amal anu dohir. Pamasihan Allah sebagian kamaripatan eta teh kurang kudu dianggap perkara anu mulianya, perkara anu penting tibatan amal dohir. Artina walaupun orang ditembrakeun ku Gusti Allah misalkan amal-amalan teu sakedik kulantaran naon, kulantaran sibuk, tapi dina keur amalan sakedik teh eta teh urang panggih keagungan Allah ketika urang diamalkeun ku Gusti Allah. Ta eta teh direkana agung eta teh. Ya, direkana agung. Eta teh hiji kamaripatan anu luar biasa. Eta. Walida ku ayana kitu kanat kabuktian naon a'malul arifina pirang-pirang amalna jalma anu maripat kabeh adohiratu anu dohir eta qalilatan saeutik fi awahiri amrihim dina akhirna urusan itu arifin. Matak arifin mah tara loba amal. Urang mapan ngadoana oge panjangnya. Segala dibaca urang mah nya baca anu asa kurang yakin geus maca anu maca deui anu gitu. Ari arifin mengadoan teh ringkes. Malahan cukup ku maca Al-Fatihah. Ngan sanajan maca Al-Fatihah hungkul arifin mah dina nalika maca Al-Fatihah na wusul ka Gusti Allah. Urang ngadoa teh pikeun kanggo lapes leungeut. Eueun nepi hiji acan. Gusti, ampun. Nah, ari arifin mah di mana teh swarusul mah doana ge ringkes. Paronok, para ranjang. Tapi pikeun anu diajar mah sae lengkep eta doanya. Bukan berarti ulah panjang doa sing kade ye. Salah eta nya salah penafsiran. Ai pikeun anu dialalajar mah sing panjang doa teh. Keur sorangan mah. Namun jeung batur mah ulah. Cangkulun asalna hidmah jadi luhlah. Oh, gugur tuh. Jadi anu tadi mah keur makom arifin, nu tadi mah ari makom mubtadiin pikeun urang mah tuh kudu seueur. Jadi arifin mah pan sirna teh tos usul ka Gusti Allah. Wa ma jalu jeung teureun-eureun itu arifin yahnuna paeh poso itu arifin ilal bidayati dina mimitina tuh geuning teh nya. 5 kana perkara pihak nu tetep dina itu bidayah min kasratil anwari tina lobana pirang-pirang nur bisa babi kasratil a'mali ku sababna lobana pirang-pirang amal tuh geuning. Arifin ge sami kapungkurna mah kitu arifin ge keur nuju di alajar mah seueur amalna lila ngajina kitu. Ya urang hikam kakarak diaji hari amal saeutik ngadoel we gitu. Ampun naon pulukaneunana Gusti ya. Alasan we sasoranganan cenah da arifin ge tara loba amal. Ari makom mubtadiin ari gaya-gaya arifin aduh gawat mah. Kade ulah kitu kade. Tanjeurkeun urang mah kedah seueur amalnya. Peupeurining ngusulna hese nya pikeun urang mah atuh amal-amalna sing seueur. Atuh cenah jang naon Kang cenah loba amal tapi teu wusul sing kade naon sababna? Nu seueur amal teh eta teh biasana seueur nur tawajuh. Anu seueur amalna seueur ngaosna berarti eta teh nemrak nur tawajuh ti Allah taala. Nur tawajuh. Naon sababna? Pan aya mujahadahnya, berjuang. Mujahadah dina amal, mujahadah dina dek ngaji eta teh nur tawajuh. Berarti seueur cahayana cahaya tawajuh. Pan dina seueur amal teh eta mujahadah. Tak seueur mujahadahna pasti seueur amalna. Di mana seueur amalna berarti seueur nurna. Di mana seueur nurna maka sok caang hatena dihargaan ku Allah. Teu aya padamalan anu sae jadi gaplah payunan Allah mah. Nya. Di pagawean nu sae berarti aya nur.
ti Allah gitu. Jadi kesimpulanana dina setiap ngamal biasakeun urang suluk jeung taroki dina amal, terus dina kehidupan nyata sehari-harina nya tingkatkeun mujahadahna merangan nafsu, terus dina ngaosna istiqomahkeun dina ngaosna ulah rumasa aing geus bisa ieu lah cukup lah atanapi cukup ku live streaming oge henteu kitu pan aya nur ilmu singkade aya nur nape kan aya ilmu manfaat gitu ilmu anu berkah matakan pikeun urang mah pikeun anu dialajar seueurkeun amal rajinkeun dina ngajina ulah sampai dugikeun ka ya urang teh ka eta nya ka kasinang lingku amarah singkade nafsu ulah seperti itu. Sumakola tuluy ngadawuh musannif wallahu a'lam. Mudah-mudahan ieu urangnya kuwasilah ngaos. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan ka urang kaberkahan dina ieu ngaos. Sehingga urang dipaparinan panjang yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Bari dibarengan ku kasehatanana sehingga urang didugikeun kana pangaosan-pangaosan anu ti payuna. Sareng mudah-mudahan Allah taala maparinan berkah dina rezeki kana diri urang. Hasil pamaksadan dina kasabna, hasil dina kasabna anu muncekil bari dibarengan ku kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Eta teh kaberkahan rezeki berkah pikeun bekal ibadah urang ka Allah Subhanahu wa taala. Sareng mudah-mudahan dikersakeun ibadahna urang wusul ka Allah Subhanahu wa taala. Sareng rumah tangga orang masing-masing mudah-mudahan sing dipupruk rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala sehingga rumah tangga orang sing dijantenkeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga anu dipikari do ku Allah Subhanahu wa taala sehingga dijantenkeun ku Allah taala katurunan urang teh janten katurunan anu saleh tur salehah, katurunan anu berbakti ka Allah Subhanahu wa taala, anak anu berbakti kepada kedua orang tuana, kepada bangsa sirang nusana sirang agamana. Mudah-mudahan katurunan orang sing jantenkeun jalmi anu saleh tur salehah, jantenkeun jalmi anu sukses dunia sinareng akhiratna, dipanjangkeun umurna, disehatkeun badan jasmani sinareng rohanina. Tur mugi urang sadayana dina sariring-riring dumadi sareng kak saparipola dipaparinan keberkahan, disalametkeun dina pantop-pantop kamusyrikan sehingga orang diselamatkan dunia parat dugikeun ka akhiratna. Sareng mudah-mudahan ieu buka berkahan ngaos para ahli-ahli kubur orang sadayana, keluarga orang anu tos ngantunkeun ti payun menuju alam barzahna. Mudah-mudahan marantena kacipratan ku kaberkahan ieu pangaosan sehingga marantena ditampi iman Islamna ku Allah Subhanahu wa taala, dihampura dina sagala rupi dosa perdosaanana, ditempatkeun dina tempat anu dipikar do ku Allah Subhanahu wa taala, dipupruk ku rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala di alam barzah dugikeun ka akhiratna. Mudah-mudahan urang sadayana diaping dijaring dijaga diriksa ku Allah Subhanahu wa taala. Nas'alukal ijabah ba'dal mazkur bi barakatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim daiman ala Muhammad. Salli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wajada wal ali wal ashabi man qad wajada rahmat sinareng salam mugi tetep salamina rahmat sinareng
salam mugi tetep salamina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina salli wa salim daiman ala hamada salli wa salim daiman ala hamada wa sallimna minal afati wal balwa wa sallimna minal afati wal balwa mugi Gusti nyalametkeun Nabi sadaya mugi Gusti nyalametkeun Abdi sadaya tina pancabaya sinareng cocoba tina pancabaya sinareng cocoba Allahumma shalli wa sallim wa barik